Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumadamang sadayana. Mudah-mudahan urang salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang parantos dugi kana minggon kadua dina sasi September. Upami telepat ayeuna teh materina masih keneh ngeunaan warta. Ari warta teh bahasa Indonesia nama berita. Bab kadua urang nincak kana materi warta anu kadua. Materi warta anu kadua. Sateacana kan minggon kamari parantos dipasihan ku Bapak file wordna ku hidap dicatat atanapi diprint mangga tiasa. Mangga urang lajengkeun. Ngemutan deui ari harti warta teh nyaeta bahasa simpel nama informasi. Informasi nu ditepikeun atawa dibejakeun ka balarea. Ari balarea teh jami anu lobaan. Warga masyarakat, warga negara eta balarea. Ari warta teh biasana ditepikeun teh kalawan maneh. Ari maneh teh secara berkala. Sok hidap tingali berita dina TV. Maneh berkala. Ari berkala teh unggal sonten unggal enjing-enjing aya berita, unggal sonten aya berita. Dinten ayeuna kitu deui, kitu deui, kitu deui. Eta disebutna maneh. Sabab ari berita mah informasina teh dibutuhkeun pisan ku masyarakat. Ngarah naon? Ngarah masyarakat kenging informasi. Tos kenging informasi, masyarakat jadi apal. Terus apal, masyarakat jadi nambahan ilmuna, masyarakat jadi waspada, masyarakat jadi hati-hati. Nah, eta pentingna tina warta. Siga ayeuna contona aya warta ngeunaan virus corona. Jumlah korbanna geus ribuan. Beuki ningkat. Jama nu nonton warta mah pasti bakal leuwih hati-hati. Tapi jama anu tara nonton warta, tara maca warta, lempeng-lempeng we. Masker tara dianggo. Cuci tangan tara. Nganggo face shield angot. Jadi teu hati-hati. Tah urang mah salaku orang terpelajar kedah dibiasakeun sakali-kali mah maca atanapi nongton warta ngarah informasi nu aya dina eusi sirah urang teh nambahan. Oke, dilajeng. Nah, pangajaran dinten ayeuna Bapak bakal fokus ngajarkeun ka hidap ngeunaan konsep dina eusi warta. Ari konsep teh bagian penting dina warta. Ditilik tina eusina, ditingali tina eusina, warta teh umumna ngandung konsep 5W plus hiji H. 5W plus hiji H. Eta rumusna. Jadi warta anu sampurna, warta anu lengkap, kudu bisa ngajawab konsep 5W plus hiji H. Contoh, orang jelaskeun. W nu kahiji. Who. Who bahasa Inggris. Hartina bahasa Sunda mah saha. Saha. Who. Nu kadua what. Naon. Why. Kunaon. Where. Di mana. Where. Di mana. When. Iraha. H-na terakhir how. Kumaha. Eta konsep dina eusi warta. Who, what, why, where, when, sareng how. Kumaha aplikasina dina warta. Urang tingali. Bapak contoh ngadamel warta anu simpel. Urang bacakeun sakedap. Kiwari bangsa Indonesia keur ngarandapan kaayaan nu kacida beratna. Dengan saukur bangsa urang, tapi sakabeh bangsa sadunya. Dina akhir tahun 2018, virus corona nu asalna ti kota Wuhan, negara Cina, sumebar patalepa ka unggal jalma ngaliwatan kontak fisik jeung hawa. Korban jiwa geus ratusan ribu. Eta teh numutkeun laporan ti WHO. Ari WHO teh organisasi PBB nu khusus nyekel masalah kesehatan saalam dunia. Sagala rupa cara dilakukan ku tiap bangsa sangkan ieu virus teu sumebar.
Protokol kesehatan diterapkeun dina perilaku kahirupan sapopoe. Kantor ditutup, sakola diliburkeun bari tetep diajar, tempat wisata oge sarua nasibna ditutup. Make masker, face shield, ngumbah leungeun, jadi kebiasaan dina kahirupan sapopoe. Eta contoh warta. Urang analisis ku konsep 5W plus hijiha. Tingali. What? Naon? Naon eusi warta nu tadi ku Bapak dijelaskeun teh? Pasti jawabanna geus aya. Virus corona sumebar ka mana-mana. What? Nu kadua, who? Saha nu jadi korban virus corona teh? Jawabanana tiap warga negara jeung nagara. Tadi geus aya jawabanana dina beri dina warta. Salajengna, when iraha mimiti sumebarna eta virus dina akhir tahun 2018. Salajengna, why? Kunaon nagara-nagara teh ripuh? Sieun kunaon? Kusabab virus corona beuki ngagalaksak. Kusabab vaksina obatna teu acan kapendak. Why? Kunaon? Salajengna, where? Di mana mimitina aya virus corona teh? Tadi ceuk warta di luhur ti kota Wuhan nagara Cina. Terakhir, how? Kumaha? Kumaha carana sangkan urang bisa teu katarajang ku virus corona? Dina catatan warta di luhur, kumaha carana cenah? Ku cara ngajaga jarak, ku cara make masker, ku cara ngumbah leungeun, ku cara make face shield. Nah, 5 konsep ieu, 5W plus hiji H ieu ditingali dianalisis kana warta di luhur geus tiasa kajawab sadaya. Berarti warta di luhur tos bisa disebutkeun warta anu sampurna. Kunaon? Sabab geus bisa ngajawab konsep 5W plus hiji H. Kade ku hideup nu ieu dicatet, diapalkeun. Ya. Hatur nuhun. Eta painten sementawis mah materina saeutik-saeutik ulah. Saeutik-saeutik tapi teu ngarti. Ngarti, ulah teu ngarti. Saeutik-saeutik tapi ngartos. Daripada seueur tapi puyeng, mending keneh saeutik tapi puyeng. Nya, iya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mudah-mudahan urang salamina sehat, amalanana tambi sae, tiasa ngajaga salat farduna, salat duhana, ngaosna, di mana we ayana urang tetep kenging perlindungan, kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.